balik deh di kami sian. Sian. Bodak. Sono urang sih aslina kami sieun sabulan kamari eueuh da. Bulan puasa mah cenah jurigna ge di cangcangnya. Nu aya jurig bungkeulekan anjing si ayeuna mah euy. Soalnya kamari ge aya kasus teh euy di Asia Afrika jurig-jurig eta aya nu oknum cenanya oknum jurig anjing jurig ge oknum anjing ngerinya. Aya nu pelecehan euy. Heeh kamari geus main tampura cenah eta komunitas eta tapi jurig anu ieu mah cenah mah pelecehan mah antel atuh cenah anjing jurig-jurig anu ieu mah nya. Mau bisa Noel anjing sieuna hungkul cik aya jurig oknum teu dinu edisi ayeuna urang cobaan play-nya bodak cas ieu uji nyali tuh aya pocong tuh di belakang pohon besar ya ieu di kuburan ya ting kuburan mana ya kayak ada sosok lagi ya sok sambeurkeun mang ada dua cok pocong tapi samun disambeurkeun sok cara ieu euy ada sosok juga di belakang pocongnya cok cik mana nya aya dua cenah euy ini eueuh kan hiji eta pocong hungkul di belakang pohon besar euy tapi teu wani nyampeurkeunnya pocongnya kayak ada sosok da cek lagi. urang ge jurig mah eueuh nu nyilakakeun euy ngan aya nu cabul eta hungkul jurig euy nu kamari eta mah anjing jurig oknum cenah nya jurig oknum aing teu ngarti anjing. Oh, itu aya nu nolol tuh hideung tuh budak keur anteng we euy. Tuh nolol tuh. Tapi ngeuh nya budak eta ngeuh euy. Cik sampeurkeun. Ngeuh tapi budak euy. Ieu teh. Nolol deui euy. Aing sok ngadeurewas teu moal nya. Oh langsung parem tuh. Sia. Beug sia tah. Kadejang. Tak kalau ada nu gambar sia nama euy. Astagfirullah mam cenah biaya jurig. Mana cenah sih? Heeh, tong main game wae euy. Tapi bener biasa diterangkeun euy bieu mah euy. Eta molotot kitu euy. Anjing aing ge reuwas goblok. Mata aing ngomong kita molotot gitu anjing. Apek teh casing ape eta mah ilusi anjing bisa teh pas pisannya. Pas pisan eta nu ngamera tingali Koplok anjing. Bener ieu. Bener aing mata reuwas teh molotot ca aing teh. Katunya molotot anjing. Ya tuh. Yang dihurungkeun di caangan anjing. Bisa eta nu ngamera urang mah salut pas pisan euy. Ieu di rumah hantu ieu. Gimana sih anu haritan utah-utahan teh nya? Sumpah. Oh, ini sarua ieu nama ngan beda jelema. Nu eta mah utah-utahan. Oh, ngompol anjing. Ngompol oh pantesan eta nya. Anu kami sieun terakhir kan urang ngabahas ieu nya. Ceng teh bau hangseur mata utah-utahan teh karena bau pesing ceng. Ieu berarti ieu anjing kapangih ke urang euy. Kapangih lah ke urang cukup urang mah si pengunjung iseng we kiih di dinya dengan orang Indonesia masuk kitu nih ternyata nu ngompol karena sieun anjing kapangih euy. Kapangih ieu ke urang euy alasanna sok maeh tonton we nu sabulan ka tukang aya di si eta euy. Ieu di gua Jepang lain euy, gua Belanda ieu entong nyebut lada cenah nya. Mentak eueuh tukang seblak di dinya mangi. Dari dinya eueuh tukang seblak soalnya bisi ngomong lada anjing. Wah, anjing aing geus katebak ca aing. Geus pasti pikasieunun goblok anjing. Sah anjing ngoperkeun ah. Leuwas aing euy. Anjing ieu tingali euy di kamar cai jujuk hirup sorangan tuh. Tingali itu anjing.
cobaan buka. Aya naon ye bodak? Teuing euy, kela anjing panasan aing euy. Kadeng ada rewas di mana kudu nyiapkeun euy ruang rewas euy. Cik anjing kela aing hirup di rewas euy. Ah anjing. Jurig-jurig luar negeri mah kitunya. Sieun teh tapi sok ada rewas euy. Ya bener lo rewas. Rewas-rewasna euy jurig luar negeri mah. Oh yo karek ngalahirkeun nya. Aduh bagja euy karek ngalahirkeun. Oh eta sosok hitam euy. Lain anjir ge eta mah. Siga Kunti eta mah. Kada cenah mah seungitnya ibu budak mah. Tuh. Kayaknya kalah. Tuh eta anjir. Eta mah bawa indungna anjing teh non sukuna ngangkat kaluhuran. Oh nah nyol mengkos eta. Aya nu metot eta mah cigana euy. Heuh ada tong ulin sareupna teh kitu euy. Tuh eta mah ngi aya nu metot ngi. Tapi untung di tang tayuan keneh salametnya. Alhamdulillah euy eta tong ulin sareupna teh komo ieu deukeut walungan. Enon deukeut kolam ieu mah. Daerah Balaenah nu kali itu mah. Ieu mah lain jurig cenah yang jelema eta kasurupan euy anu ngaheureuyan euy. Jiga mah lagi Manson tapi nya. Ai lain-lain tapi nya. Tapi eta aya bayanganna ngilu euy. Saya diterangkan ini mah kudu ke paranormal activity. Nah anjing ngomongna activity anjing tah paranormal activity. Mana anjing pocong? Oh itu. Kela anjing aing sidik-sidik heula bisi nu harita anjing jas hujan ningan. Nya bisi ieu mah jas hujan anjing urang sidik-sidik heula. Tapi nya pocong eta mah. Tapi cik urang mah eta mah boa ieu anjing naon pajangan di imah teh dikeun jeung sieunna ngareu bangsat anjing. Ngareu bangsat eta mah. Ngapain, Nek? Nenek. Yuk. Nenek kecabun teh ningali di pinupin mah anjing mah. Anjing goblok rewas. Rewas anjing euy. Tuh kok adi sih euy aing silati di band wae rewas aing euy admin euy. Bener aing masih sok anjing mbak nu bieu tah video bieu aing masih sok euy. Sumpah gue udah biasa pegang sih. Ya, lari ya. Oh itu nuturkeun tuh tapi pocongnya tah mah leumpang anjing teu aclok-aclokan eta mah. Pocong alun-alun ieu mah kade euy. Tuh urangnya bala kereutiknya mun kaganggang parawe kita sok lumpat euy. Jo ngadadak tarik salumpat teh euy. Senal dibuka teh disimpenkan leungeun tah anjing. Ngaberetak we anjing lumpat satakeur kebek euy. Tarik di salumpat teh euy. Tah ieu mah ngapung ieu mah euy. Anggar ku ucing deui euy. Tah ieu mah waduh anjing lain kunti ieu mah. Tapi dah cenah heueuh nya aya sasatuanna bisa ningali makhluk halus nya. Cenah lamun aya ucing atau hayam kongkorongok eta teh sok aya makhluk halus lah pokona mah. Aya nu ngomong deui cenah teh ningali malaikat euy cenah. Cenah eta ge percenahan lah nya urang teuing tah apa euy. Ieu budak keur ulin yeuh jeung saha yeuh? Ulin bola nya. Jeung bapana gitu. Oh tapi hiberna beda sih euy. Wah, ini ieu mah euy. Boga babaturan goib ieu mah euy. Anjir. Saya terangkeun budak urang jabaring sok ulin nepi ka peuting wae sangi euy. Hariwang euy bisa anu nyoo euy. Nah, ini masih CCTV-na diganggu euy. Bingung aing euy. Kare bodak ieu mah ngarewas deui. Eta roda tuh.
roda jalan sorangan tuh. Aduh karunya atuh cik jurig tong ngaganggu nu dagang caing keur usaha eta teh euy. Alah anjing. Mie ayam naon teh. Bangsat ieu mah euy. Alah eta manggi. Cik euy ka jurig ieu mah urang himbauan we surat terbuka anjing ka jurignya. Ya oknum cigana ngi. Oknum jurig ieu anu ngaganggu kieu mah oknum anjing. Cik anu usaha mah tong diganggu komo usaha leutik kieu euy. Tuh ganggu mah anjing anggota DPR tah anjing pejabat-pejabat korup eta nu kudu diganggu ku maraneh mah lain pedagang leutik kieu euy. Hampura ada amak euy. Tuh tinggal si bapak keluar eueuh ya Allah. Cing kagantian palah nya 700 kali lipat cing kagantian apa. Keun jurig eta ku aing urang teang Pak anjing ka mana ge ku aing urang teangan lah anjing. Tuh aya ngabayang tuh. Kunti tuh ngabayang tuh di rumah sakit. Tuh. Tah ieu tutumenan sia euy kamera ieu alus biasana nu nang burik anjing tapi kamera alus euy. Karena ieu mah AI cai mah euy. AI tamanya. Ieu keur berkunjung tuh ieu. Mau jauh ieu mah pocong rek nginjem duit si anjing. Soalnya kitu tuh anjing goblok. Bro basket si goblok anjing. Lewat anjing urang kayak asina euy. Ya di mana ya euy? Di dapur ya mah. Tapi urang ada murining ieu mah euy. Jin muslim di masjid. Ya euy, serem ku sora lagu anjing urang mah. Lagu Jawa mah euy. Jin muslim cenah euy. Berarti bisa Al-Fatihah sih nya. Bisa rencana Al-Fatihah we. Nya aing sok ngarewas operkeun ah. Ieu sok kene euy jantung euy. Pokoknya burang-burang aya kuntilanak Itu kok naon euy. Sate naon ieu geber euy. Oh eta teh aya bayangan gi. Oh peurih ku haseup. Da salah cicing maneh mah. Peurih ku haseup eta teh aya bayangan cemana kudu teliti geura euy. Peurih ku haseup ieu mah. Salahna naon? Si ieu kunti kaluar beurang teu make kacamata hideung. Eta nya si manis jembatan Ancol ge mun kaluar beurang mah make kacamata hideung. Nya jeung si Oji Saputra jeung si Ade anjing sa. Ade Juwita anjing almarhum eta euy. Sia teh make kacamata hideung, matakna kapeureumpeunan, jebanding ieu nya ku haseup sate. Anjing bodak. Kitu we bodak ti urang mah himbauannya eta ka para jurig anjing. Maneh oknum-oknum jurig entong pelecehan anjing nya. Lamun eudeuh ngaheureun kitu we ngareureuwas sungkul anjing tong senyum tual-toel lain maneh anjing da karasa atuh nya. Aya tual-toel kitu mah nya kitu we hungkul ti urang bodak. Baik di kami sieun anu bakal leuwih sieun ti kamari-kamari. Sieun. Hih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 i